kadang ulah aya ngalakukeun hiji hal hiji perkara anu moal bisa dilakukeun deui lantaran waktu jeung keadaan anu teu ngadukung aya ngalakukeun hiji hal hiji perkara anu moal bisa dilakukeun urang sabab situasina anu memang teu bisa dilakukeun. Jika lamun jelema geus menginjak kana umur 20 atau 30 ya bisa disebut pemuda, terkadang aya ngalakukeun hiji perkara anu dilakukeun ku budak-budak SD hayang deui balik ka budak-budak berumur 10 tahun 5 tahun hayang katen cuma nya geus teu bisa dipaksa geus teh mah geus teu mantes. Jadi hayang ngalakukeun hal sesuatu nu dilakukeun ku budak umur pantaran 10 tahun ka atas hayang ngalakukeun geus teu bisa ada sabab situasina geus teu ngadukung. Ya kitu deui lamun jelema umurna aya di atas 60 tahun 50 60 tahun kabur terkadang aya hayang ngalakukeun hiji perkara anu memang dilakukeun keur waktu murah tapi dan memang teu bisa dilakukeun dan memang situasi geus teu ngadukung. Dalam contoh tiara anggota kayak umur berapa umur 80 kayak umur 50 ngan jiwa nama jiwa 20 gitu lah aya ngalakukeun hiji perkara dilakukeun budak gawe kaleci gitu kan hayang dengan kaleci tapi geus teu bisa dilakukeun dah tinggal maksakeun teh jadi teu mantes potongan kaleci bisa mah bisa kan jadi teu mantes main panggal gitu tah kadang orang oge anu geus rumah tangga bahkan anu menginjak dewasa anu memang menghadapi beban-beban hidup, masalah-masalah hidup terkadang hayang balik bitah ka budak naon sababna teh berbudak mah teu aya pikiran aya teh ulin sare dahar ulin sare dahar beda jeung ayeuna ayeuna geus teu bisa kitu tapi hayang bitah balik ka masa eta teh cuma teu bisa sehingga kahayang aja teu bisa kalaksanakeun nu aya teh ngalamun we. Jadi hayang ngalakukeun hiji perkara nu memang geus teu bisa dilakukeun deui dan memang lain masa. Sarasa eta teh bakal aya jeung bakal banget deh hayangna teh jeung geus moal bisa hari pun bisa lama otak tadi teh hayang main kaleci teh pas budak kita balik di ka budak mungkin bisa dilakukan walaupun teu pantes oge ngan bakal aya datang hiji masa di mana orang hayang ngalakukeun hiji perkara datang semua bisa dilakukan geus teu bisa dipaksakeun dengan naon rasa hayang ibadah pikeun jelema-jelema geus asukal banget eta teh hayangna teh sehingga
jelema di alam kubur teu aya nu boga rasa hayang balik ka alam dunya kabeh entong ge jelema anu maksiat, entong ge jelema anu cek peribahasana keur di alam dunya nako ibadah ka Allah. Jelema anu loba ibadah di alam dunya ge anggar di alam dunya lain balik deui. Sabab aya hiji detik we, aya sawaktu, aya sajam nu mana sajam eta teu dipake eling ka Allah, teu dipake ibadah ka Allah, maka sajam eta akan dipenyesalan ke dalam sajam andai urang di alam dunia hirup hanya sajam nu mana sajam eta teh urang teh teu dimaksimalkeun jangka ka Allah, maka sajam eta bakal dipenyesalan ke dalam Omo lamun misalnya manghari-hari, minggu-minggu, mang tahun, umur 20 tahun ditinggalkan tempat ibadah, maka penyesalan jeung kahayang eta makin gede. Sadetik bahasa dina keterangan sadetik anu teu dipake eling ka Allah, maka sadetik eta bakal penyesalan dan penyesalan ke dalam hayang nu banget. Eta teh sakabeh nu dalam kubur teh marah teh kabeh ka Gusti mun bisa balik deui abdi ka alam dunya eta kabeh ngalamun kitu. Walaupun sakedeung bahasa nanti kitu, walaupun sakedeung beliau sakadap oge ngancek tadi teh kahayang ukur kahayang geus teu bisa dilaksanakeun, geus moal bisa. Beda jeung tadi teh mah lamun urang umur 50 tahun aya ngalakukeun hal-hal anu dilakukeun ku budak orang umur 20 yang mungkin bisa dipaksakeun dengan cara kurang mantes. Nya contoh mah otak teh baheula mah urang teh umur 20 tahun teh bisa main futsal aya, enak main futsal, tapi geus moal bisa. Kebayang main futsal lagi kumaha? Dipaksakan bisa tuh, bisa kan mantes tuh, tuh mantes. Yang lain kalau kabola tenang kena, jelema kasakadeuna. Masih bisa kayak dilakukan di alam dunia walaupun terbatas dengan lamun ketika jelema aya di alam kubur geus teu bisa dulu ya. Geus moal bisa. Kalau moal bisa balik. Sapoe Gusti moal bisa. Tu saja teu bisa. Teu bisa. Sakieu geus 10 menit we. Moal bisa, moal bisa. Naon pelajaran yang urang nyaeta ngamaksimal waktu nu dipastikeun ku Allah ayeuna ka urang. Bahkan ieu waktu teh dipake sumpah kana ku Allah. Itu lain. Allah sumpah nu mana sumpahna teh make waktu. Kumaha cek Allah Al-Qur'an itu? Wal asri demi waktu asar aya di manaan teh demi masa demi waktu. Waktu ini dipakai sumpah ku Allah. Muncak budak santri mah waunya teh wau atap. Wal asri. Demi waktu artinya lamun misalnya jelema ngamaksimalkeun waktu aya belajar teh aya waktuna belajar dimaksimalkeun belajar, waktuna ngaji dimaksimalkeun ngaji. Da sebenarnya mah jelema balangsak teh awal ngamolkeun kana waktu. Bener. Aya waktu belajar, aya waktu latihan, aya waktu di mana dibuang begitu saja pada akhirnya ketika masa tuana datanglah penyesalan. Akibat naon juga teu ngaindahkeun kana waktu ninggal jadwal. Tanya kitu deui ge ayeuna beureun 1 degree bulan Ramadan kekarasan geus 22. Nya, berarti para poe deui.
8 poe ting urang teh kuduna ting sedih nganu pasti mah aya jelema-jelema soleh para malaikat lamun rek datang kana Idul Fitri teh beda sampai jeung urang aya urang gede alhamdulillah gede di lebaran bunga ayo guys kabeli baju lebaran yang teh ayat teh mah nanti kamu ngomong nyai tina mah rek beres lah beres ngalaksanakeun bulan puasa ngan yang jelema-jelema anu soleh para malaikat ketika memang waktu geus rek beak teh lain kalah kabungan wae geus bulan puasa teh beres ngalam sababna teh bulan hareup penting pamrok deui ilmuwan lantaran itu maksimal belum tentu mungkin kurang bulan harap Ramadan bisa pamrok kamu 10 akhir karena bulan 10 akhir pertama maksimal kemungkinan ada kodangan ya jadi kemungkinan aja kemungkinan bulan datang atau kodangan itu bila 10 akhir emang mengendar ya ayeuna cuma ajengan dahar ayeuna panina kita mah lamun misalna awal Ramadan tanggal sampai 1 artinya tanggal 1 rata-rata ya kepada malam kemungkinan besar lain suatu kepastian kemungkinan besar nyalus nama kemarin di awal itu gimana lamun pas beneran ibadah di bulan malam Lailatul Qadar diberi pahala sabaja ibadah 1000 bulan 80 tahun lebih barang bulan